Dedeganana anu katelah babadog teh estu mata pikasieun keur anu borangan mah boro-boro kuduane yang hareupan karak nempo bebeungeutna oge geus jicir manten beungeutna anu korodok jiga tangkorak kirup kumis jeung janggot katut gedegna oge pasolengkrah nutupan beungeutna tepi sanajan geus kolot oge ari kumis jeung janggot mah katut bulu-bulu anu sejenna mah kabeh oge hideung we meles pangawakanana jangkung gede dadana oge buluan ngahaja kampretna teh sok dibukakeun pelebah dadana mah teuing naon maksudna mah hayang katanggar we meureunan lamun nyarita teu weleh sentak sengor jeung teu bisaeun adab deui kerihal we kasasager sakumna para jawara mah jigana seetik anu teu nyaho kemanehna elmuna nu memang araheng salela ieu ceun aya saurang oge anu wani adu hareupan jeung Mbah Bedog teh. Mbah Bedog ngagem rupa-rupa elmu jeung ajian anu langka dipimilih ku jawara sajen waktu harita. Di antarana manehna ngabogaan elmu aji halimunan anu bisa ngaleungit tea geuning goh oge hese ngayonan jelema anu bisa ngaleungit mah ari manehna nempo ka urang atuh laluasa rek nenggel najong jeung ngadek oge dianti kitu Mbah Bedog oge ngabogaan ilmu ganggaong atawa santet kungsi setahun kalarung manehna deragrakeun kusa urang jawara udalan tetar kulon tapi teu lila eta anu ngelehkeunana teh hisukna kabejakeun maot tutah getih teu menyat deui kualatan ilmu ganggaungna Mbah Bedog. Anak buahna oge rata-rata ngabogaan ilmu kawadukan anu tingkatanana teh teu bisa dianggap remeh. Di antarana anak buahna aya tiluan anu dianggap pangwadukna jeung pangwanianana. Maranehnana ngabogaan kaunggulan sewang-sewangan. Kisobali pangawakanana sarua jangkung gede malah sarua anu duaan deui oge awakna mah rampag jarangkung badag. Manehna ahli dina ngamaenkeun bedogna dan nyekel bedogna oge lain hiji. Manehna mah lamun tarung atawa ngaranjah lembur teh tapi opat ieu mah masing-masing leungeunna nyekel dua bedog. Jaba bedogna teh panjang jeung rarubak deui. Da eta we lamun sakali nyebetkeun teh awak lawana jiga beunang nyacag ka tempena teh. Kisobala tepati beda jeung nu tadi dan memang gambaranna Kisobali teh dedeg pendedegna jeung rupanan oge mirip pisan sarua karucem jiga nu taraseuri. Ari keahlianana sarua manehna oge tina bedog ngan lain dikadekeun manehna mah tapi dipeledogkeun mawa bedogna oge tara kurang ti 10 siki gede jeung rubakna oge sarua jeung bedogna Kisobali lanceukna. Jarak 30 meter wae mah manehna sanggup meledogkeun bedog-bedogna kalawan tepat kana sasaran. Ki Kartobi ieu oge sarua teu leuwih serem tinu tadi duaan. Malah ieu mah aya leuwihna panonna anu sabelah pecak ditutup ku lawon hideung nambah pikasieun kana beungeutna teh. Ari kaahlianana manehna hiji-hijina murid Mbah Bedog anu salawasna lemor taya mamawa bedog atawa pakarang lainna. Ki Kartobi ngabogaan ajian Braja Musti anu geus tingkat luhur cek beja mah karek ngrusapkeun oge dampaleungeunna kana awak musuh asal antel we pokona mah geus tangtu eta awak musuhna teh bakal tutung anu hartina nyawana oge mah katulungan. Tah kulantaran kitu
teu aneh mun salila ieu can aya hiji jelema anu wanieun adu hareupan jeung maranehna da Bah Badog jeung balad-balad nama lamun seug babadog asup ka pilemburan oge tara ti peuting terang-terangan we beurang naon wae anu manehna perlu atawa hayang pasti dicokot atawa dirampas kituna teh lain ukur harta banda jeung pakaya orang lembur hungkul ka awewe oge asal resep teu nyaho randa atawa pamajikan batur komo parawan mah pasti kudu daek sabab lamun henteu mah pan nyawa tarohanana. Lain hal anu aneh pikeun Bah Badog sabalad-balad mah mehan jelema teh geus dianggap mehan teu mila wae. Kungsi hiji waktu aya kajadian karunya puguh lamun diceritakeun teh sebenarna mah sok sieun kesuat-suat deui. Eta Cahayati manehna teh nya pan harita teh saminggu deui ka lebaran manehna teh boga ranginang 3 kaleng biskuit kongguan angkeuhan teh anjanganan lebaran. Nah atuh eta mah barang rek dijahitan tinu nyiru da keur dipoe harita teh eueuh jeung nyiru-nyiruna atuh kaot ka ceurik kelongseran ngarasa handeueul we meureun tayohna dipaling ku balada Bah Badog pohara. Kocapkeun kaayaan di hiji leuweung nama leuweung anu biasa sok diparake ngadon arusaha ku urang lembur. Anu lemburna memang deket ke leuweung eta kaya ning anu ngarala suluh ngalahoe ngalalab-lalaban anu sakira moal mata kueureu di dahar jeung bisa payu lamun dina dijualna oge. Atuh lain kasebut leuweung anu gerot anu loba sato galakna ieu mah leuweung anu biasa kagiridig dipake liliwatan unggal poe ku urang lembur. Di leuweung eta mah boroning ayan maung atawa oray sanca monyet oge ngan ukur sababaraha siki da teu kaur sok pada ngala jeung ngabardilan ku urang lembur. Pas sore harita teh tong nyeret reang di sarada patembalan jeung baturna. Manuk-manuk recet pating araclok dina dahan kai. Kawantu harita teh kebenaran sore anu hade poena panon poe di tebeh kulon. Katara pisan tinggal sapeteng deui geus mubus kana embun-embunan gunung. Dina kaayaan kitu katempo aya sababaraha urang jelema anu sarua baju jeung celanana teh harideung. Kabehna teh limaan mun teu salah mah anu saurang ngagandeang leumpang pangeulana. Sedengkeun anu sejenna nuturkeun di tukang bari marawa babawaan aya anu nungtun munding sagala. Anu nungtun embe anu manggul buntelan teuing nanaon eusina mah cindeukna mah anu opatan kabeh oge taya nu lengoh rebo ku babawaan. Iwal ti anu panghareupna anu lengoh teh teu mawa boboko-boboko acan cek paribasana teh mah. Aron hola oi. Capek lempang tisuk nepi ka kiwari. Can kasian hakaneun yeuh kadot dek teh. Cek anu panghareupna anu tayalian ti Ki Kartobi salah saurang balad pinunjulna Bah Badog teh. Atuh reg sararea areureun leumpangna da memang jeung nyana maranehna oge ngarasa capek kita tadi can eureun leueuh. Cek Juma buka tetenong teh lain ngagubuk tenong tadi teh basa ngaranjah imana si Haji teh
Ki Kartobi ngareret ka anak buahna anu katelah si Juma. Sanggung gua bos, dengan nama itu sepotong-potong acan tembak si Juma bari mukaan tetenong. Anu kabehana teh aya kana opatna ngannya gening ukur sangwe hungkul taya dengeuna. Terbalik teuing sama pira aku kagojo hungkul atuh. Apanan ieu katempo keur naon aya dagingan mah kukuring oge da moal disumput-sumput atuh. Eta embe pancet hiji bae mah da aya keneh keur storkeuneun ka babedog mah 10 eta kabehna teh jeung anakna hiji jeung anakna lien. Ki Kartobi marentah ka anak buahna, atuh tetalangke deui ngan gresel we si Juma mencit embe anu lumayan lintuh. Tika catur kumaha masak nama da memang ari samara jeung anu lain-lain nama lengkap. Hasil babadog teh minyak goreng, bawang beureum, bawang bodas, cengek jeung rea-rea deui. Da kitu kebiasaan anak buah babadog mah kabeh oge lamun babadog teh estu tara nyesakeun barang-barang anu lembut na oge. Barang-barang anu lembut na oge da sok butuh cenah keur pusak-pasak di leuweung. Nya leuweung tempat panonoban maranehanana. Meni jiga anu narikmat naker daharna teh padahal ukur jeung belum daging embe anu dicocolkeun ku cengek. Ya lulujuran da warurat hayang ngeunah-ngeunah oge da sararea ngarasa nikmat jeung seubeuh bari sareha ladaeun. Tugu we cengek hampir setengah karung teh meni ladis teu nyesak. Kasebut rewog we sakitu mah daging embe anu sakitu gedena kuat ka teu nyesa di dahar ku limaan. Malah si Dahri anu kabagian kuplak-keplak pesikna dilamotan buluna oge pohara. Sanggeus beres barang daharna terus we Ki Kartobi cengkat, ayo euy urang ngeureuyeuh deui geus burit ieu teh geuning bisi kapoekeun ti jalan manten pokna embare manehna leumpang pangheulana. Atuh anak buahna oge cugceg kana babawaanana sewang-sewangan. Tuluy laleumpang nuturkeun komandana, ari itu saha manusia teh bating arengkoy kitu bari rebo ku babawaan buah anu rek pindah ke buritan di jalan kitu. Cek Basar Kawi anu harita keur dariuk jeung baladna dina akar kai. Pocuk dicinta ulam pun tiba ieu mah bah teu kudu hese-hese jijig ka lembur geuning. Urang cegat we ti dieu, urang rampas sakabeh babaanana itu. Aya nu nungtun ke bos sagala geuning. Milik kede urang teh ieu mah bah. Ki Badrun ngahatean ka gegedugna. Sanggeus abringan anu dipingpin ku Ki Kartobi deukeut ka lebah dari ukna Basar Kawi jeung balad-baladna. Juga jelang we Basar Kawi teh ngagajlang halangan jang jalanin anu keur laleumpang. Hop kamarana ieu teh wayah kiwari masih keneh leleuweungan pokna bari ngajega hareupeun eta abringan. Ki Kartobi manehna kaget sabab teu nyangka bakal aya nu nyegatan ka manehna. Puguh manehna pan anu panghareupna leumpang teh. Naon bakuna si laing make jeung tunyatanya sagala jeung are si laing saha? Ki Kartobi malik nyereng ke Basar Kawi. Alus ditanya kalau malik nanya tapi teu naon. Bese si laing kabeh acan apal mah nya dewek anu katebelah Basar Kawi.
kegedug magoron lancah maung anu kakoncara taya duana nyaho tah ha cek Bah Sarkawi polontong nakar nyana teh asa aing jadi kegedug pagoron lancah maung anu pastina kabeh oge sarinen ngedengena teh kitu pemikirna Bah Sarkawi. Sombong siah mah aki-aki lebokeun jurig siah sugan siah mah Ki Kartobi Malik muncarang bari maju ka hareupeun Bah Sarkawi. Goblok sia monyet nyacapek naon sia teh ha sugana yang modar sia mah. Bah Sarkawi jug ngeburing ka hal we amarahna teh asa ditijak hulu pangrasa manehna teh tetalangke deui ngan sembrot we manehna diuskeun pereupna rek ngegedor carehan Ki Kartobi. Nempo kitu Ki Badrun jeung Ki Sugri oge teu cicing maranehna jelung-jeleng maksudna rek ngaraponan Ki Kartobi. Tapi anak buahna Ki Kartobi oge geus teu kudu diparentah deui opatanana nyampeuk ka hareup ngahadang Ki Badrun jeung Ki Sugri. Atuh keur we campuh garelut pada embung kapeulaan abar. Pamikir Ki Badrun jeung Ki Sugri mah samarukna lawan teh jelema biasa anu teu mibanda ilmu bela diri. Hal eta hiji kasalahan pikeun maranehna duaan. Kusageplakan oge maranehna teh mindeng kebeunangan anu akhirna mah ngadon terus undur-unduran kadese ku anak buahna Ki Kartobi. Cilaka euy, lain manusa ata-ata lawan teh. Ki Badrun kituna teh bari terus babalincetan nyingkahan panarajang lawanna. Anu beuki dieu teh jiga bagong bayangan wae nyerangna teh puguh ge balad-balad Bah Bedog mah ceuk tadi ge ilmu kanuragan jeung kawadukanna teh kabeh oge rata-rata geus tingkatan jeduk jelebet. Aduh Allah dina hiji kesempatan mah akhirna Ki Badrun jeung Ki Sugri teh teu bisa nganggap mulya deui awakna pating gedebut nangkarak pengkang kekenaan ku tenggelan andalanana balad Ki Kartobi. Awakna asa panas jeung sirahna longleng teu paruguh tetempoan anu akhirna les duanana teu aringateun di bumi alam. Ngabebengkang nyangkorah luhuran eurih. Nasib Bah Sarkawi oge teu jauh beda jeung balad-baladna. Puguh Ki Kartobi teh jauh tingkat penggembisana dibandingkan jeung manehna mah. Nya oge Bah Sarkawi kasebut kekantongna pagoron lancah maung oge akhirna mah manehna teu ngagedebut teu kuat. Akhirna manehna teh ngagedebut teu kuat ngayunan kahebatan ilmu Ki Kartobi. Bah Sarkawi bang ngabengkang bari gegerungan.